Hadirin sidang Jumaah rahimakumullah. Sumangga urang ningkatkeun keimanan sinaran katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala ku ngalaksanakeun parentahna ku nabihan laranganana. Pidawuh Allah dina surat Al-Baqarah anu insyaallah para hadirin parantos uninga anu unggalna a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hei eling jalma-jalma anu iman, diwajibkeun ka aranjeun puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halna eta puasa teh diwajibkeun oge ka jalmi-jalmi anu tos dipayun, tegasna mah umat-umat sateu acan Nabi Muhammad oge ti kawit Nabi Adam dugi ka Nabi Isa sami ku Allah teh dipaparin kewajiban puasa. Ngenduka kumaha puasa na ari umat batur mah. Naon tujuan puasa diwajibkeun ku Allah? Saur Allah dina ayat terakhir, la'allakum tattaqun. Pangna Allah ngawajibkeun puasa ka aranjeun supaya anjeun jadi jalma-jalma anu takwa. Di dieu Allah Subhanahu wa taala ngawajibkeun puasa. Siam bahasa Arabna teh teu disebutkeun bulan Ramadan, tapi Allah Subhanahu wa taala dina ayat salajengna dina sabada ieu ayat ngajelaskeun bahwa puasa anu diwajibkeun ku Allah teh dilaksanakeunana nyaeta dina sasih Ramadan. Nyaeta dina ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al ayah. Naon ari nu disebat puasa? Nu disebat puasa teh nahan tina naon? Nahan diri tina kahayang anu sok asup kana beuteung jeung kahayang parji. Ti iraha dugi ka iraha nahana yauman kamilan min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Puasa teh dilaksanakeunana teh sasih Ramadan siang-siang nyaeta ti kawit bijil panon poe alias ti kawit bijil fajar alias subuh dugi ka iraha dugi ka surup panon poe alias maghrib. Jadi wayahna sabada bijil fajar sidik sabada subuh dugi ka waktos maghrib wayahna saur Allah kudu puasa. Kudu naon? Kudu nahan naon? Nahan diri tina anu tina kahayang anu osok asup kana beuteung jeung kahayang parji. Nahan tuang, nahan ngaleueut, nahan ngopi, nahan ngarokok, nahan berhubungan suami istri wayahna itu kewajiban ti Allah. Sok sanajan tuang leueut hubungan suami istri teh halal, tapi pas palebah puasa Ramadan mah dina siang-siang eta tuang leueut hubungan suami istri teh dilarang. Tanajan tadina halal. Tak ieu teh nyaeta didikan ti Allah dipaksa umat muslim supaya ngajauhan perkara anu meunang. Dipaksa umat muslim teh ku Allah supaya ngajauhan anu meunang.
Naon anu menang teh? Tuang leueut hubungan suami istri itu kan menang, tapi dipaksa ku Allah teh wayahna ulah salila puasa Ramadan mah. Naon gunana la'allakum tatakun, supaya aranjeun ningkat katakwaanana. Kieu logikana, upami urang gampil nebihan perkara anu menang, maka bakal gampil nebihan perkara anu diharamkeun. Cacak-cacak menang bisa ninggalkeun urang teh komo anu teu dimenangkeun, tak hoyong gampang ngajauhan perkara anu diharamkeun, diajar urang teh sing bisa nebihan perkara anu dimenangkeun. Carana dilatih puasa. Tah ku ayana hal eta pamugi urang sadayana ku ngalaksanakeun ieu puasa Ramadan kadua dintenna sing ningkat kaimanan, katakwaan, sanes puasa lahir hungkul, puasa batin ongkoh. Sanes puasa jero patuangan hungkul, urang ge kedah puasa maksiat cepil, maksiat soca, maksiat lisan sinareng sajabina. Barakallahu li wa lakum.